warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, teu hilap kasadaya rencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun sadayana dugi ka tiasa patepang ngarungina ieu acara kalayan sehat walafiat. Sadayana anu kusim kuring dipika hormat, dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun pentingna ngajaga kasenian Sunda. Kusabab pangaruh budaya nagara batur geus mulai asup ka Indonesia. Ngajaga budaya Sunda oge geus jadi tugas urang sararea salaku nagara anu berbudaya. Di mana di Indonesia khususna di Sunda aya loba kabudayaanana. Urang sararea oge kudu ngajaga budaya embah teu diaku ku nagara sejen. Unggal budaya anu aya di nagara ieu kedah janten urang lestarikeun. Sabab aya sababaraha negara asing anu ngakukeun budaya Indonesia sangkan jadi budaya dewekna. Contona jiga batik, lagu rasa sayange, oge jeung kasenian reog Ponorogo jeung nu sajeuna. Kusabab eta urang kudu ngajaga kabudayaan Sunda. Kumaha carana? Nyaeta urang kudu boga rasa reueus kana kabudayaan Sunda. Oge sabisa-bisa urang kudu ngajarkeun kabudayaan Sunda ka generasi nu ngora, supados generasi panerus mangsa oge ngarasa reueus kana budaya Sunda. Salian ti eta, pamarentah oge kudu ngadukung acara-acara kabudayaan Sunda. Contona juga acara pameran seni Sunda, lagu-lagu Sunda, adat kebiasaan Sunda, anggoan khas Sunda, sareng alat kesenian Sunda. Upami urang tos aya rasa reueus kana budaya Sunda sareng didukung oge ku pamarentahan, insyaallah kabudayaan Sunda tiasa dilestarikeun dugi ka generasi panerus. Sadayana mung sakitu biantara isim kuring, mugi biantara ieu teh janten mangpaat kade sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan, mukituna sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.